siap Kevin. Aduh, lomba duit siap. Tapi ulah bohong Kevin sih teh aing keur butuh duit teh ya. Tenang, mau trading aing mah keur loba duit kieu mah. Ulah nyebut Kevin atuh. Bos itu ka aing teh. Tuh, pan, geus kasawang ku aing ge. Nang gebugan aing mah. Ari pa aing gebugan ting. Geus mau. Ini parah nih. Asa mulas aduh. Jing bau. Jing cu aing ngejarang keresekan nih. Bau pisan ieu. Ih. Aya mang acil Kok aing cailan sate kali-kali mah. Cil. Keur naon di dieu Jing, aing keur nang layangan cuman anu pegat. Boga udud. Hanteu aing mah. Meuli atuh. Eueuh duit mah ge. Atuh ka dikeun meuli. Hayang udud. Heeh. Ya, lamun maneh bisa ngenyot ieu nepi ka kempesnya, diambeun kita. Ku aing pangmelikeun udud. Nah, naon maksudna ieu ka aing kita? Nyedot kieu. Sok we atuh resepan pan ieu mah. Tapi dibere udud. Heuh dibere udud ku aing. Sina kempes ieu. Sina nepikeun ka kencot pokona mah. Disedot ku aing king. Sok. Aslina ieu naon maksudna ieu? Asli. Pirak ieu hungkul. Heuh gede kieu gua. Da nepi ka kempes. Oke. Sabaraha sabungkus? Sabungkus. Gampang atuh king nu kieu mah. Heuh sok atuh ku aing pangmelikeun udud sabungkus. Asli. Sok nu ka kempes. Ajeng. Naon ieu king? Allahu Akbar. Allah. Ajeng. King. Naon ieu? Naon? Naon kitu? Ajeng. Kunaon? Lieur ya. Lieur? Ayo tangan eta. Naon kitu? Bau naon? Ayo sabenerna naon eta? Punyuk. Ini bawa sepiteng kieu. Tapi beuki kapan lin? Erek sekali deui. Yo. Geus ulah. Geus. Maneh king hirup keneh we geus bau, kumating mun geus paeh. Anjing. Eta kok. Nah, ini sarelok nama tujuan Anda di dieu ki. Iya meureun, tang sebenarnya. Titik gitu. Oh gitu. Singkong. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten. Punten. Pada. Punten. Punten. Assalamualaikum. Punten. Punten. Oh, Mangga. Bade kasa? ayo mangsa. Ditanya teh kalah malik nanya sih ke sepion wae. Bade ka Pak Haji Pepi. Bade naon? Aya peryogi, Pak. Aya obrolkeun. Aya naon nenengan saya ya boleh naon atuh. Saya Haji Pepi mah saya. Anjir, ayo ngasih teu percaya king. Aku Haji Pepi kieu. Heuh gitu. Hei, kamu udah letik, udah macam-macam. Di Ciamis mah alapaleun ke saya tuh Haji Pepi. Naon? Jangan panggil aku anak kecil, paman. Aku sudah buluan. Biar aku model anak kieu king. Teu nyaho atuh nah heuh gitu. Sok ayo asup. Ayo pila-pila naon jeung saya ayo kede-kede. Supir, ieu teh ngadon saluti baralik, pembantu sarua di imah ge baralik. Ye. Maneh? Kade. Perlu ka saya mah, pangelapankeun tulikeun mobil. Kamu udah ngetik kade? Kapan mobil? Heeh. Oke, masalah aya pi obrolan mah gampang bereskeun heula ieu. Oh, nya tuh, Pak. Ya, maneh? Sapuan tuh, di belah itu sapuan. Buru, ngobrol. Kasana tong pake ke head. Punten, Pak. Sok, perlu ka saya mah. Jadi beres karek ngobrol. Nya, siap. Anjir, aing kalau kita sesapu, sudah percaya aing mah. Pak, Bapak teh bade ngawakilan Ciamisnya di Senayan. Nya jang, doakeun we, insyaallah. Bapak mah bakal amanah komo ngabajukeun rakyat Ciamis mah atuh mawakili Ciamis ka pusat. Doakeun nya. Nya atuh Pak. Pokona mah didoakeun pisan. Tapi omat lamun geus di luhur lah poho, Pak. Moal atuh geus tong loba omong. Guru anggeuskeun. Aya pi obrolan naon maneh teh atuh jang. Oke. Cek Pak Haji pernah kalebet. Oh, iya Pak. Ha? Hari nu nembe sanes Pak Haji Pepi kitu. Sanes eta mah. Bagi jak pembantuna. Oh. Kok aing ngomong-ngomongkeun Haji Pepi. Bener king. Ngaku-ngaku. Hah? Nah, Nu bieu mah lain Pak Hajina. sana.
pembantu nah cenah Cil. Tuh, pan, geus kasawang ku aing ge. Nam manggebugan aya mah. Balik pa aing manggebugan teh. Geus sama Allah. Aduh, aing nyerisan awak geus lari teh. Usah nu apes-apes aja dia kita ngurut ku aing ge. Cil. Acil. Iya pencet rek kuali. Cil. Oi. Wah, ieu mangsa ieu. Heuh, ka dieu we heula. Ah, kulit mantek sih mah hiap. Kalau aku pancet teh janggi asal teh ini tis mengkap. Ah. Iya beurit. Ka dieu lah. Iya, siapa aing geus sampai sih bawa motor-motor acan lu jeung mengkap mobil ge aing eueuh. Heuh, iya atuh. Ieu hayang duit teh. Ya hayang kayak ada duit mah sia teh. Pas nu heueuh sia nawaran duit. Yo, caritana kieu aing teh geus ti bapak aing. Anjing, bapak aing teh ngajual kebon payu, kebonna teh. Heuh kumaha kayak maksudna sia mah langsung aja aing ah. Untang berbelit-belit maksudna sia nawaran duit ka aing kumaha? Kapan aing teh tadi teh isuk-isuk teh geus lari. Tah, suku aing teh paragal ye. Jadi aing kudu kumaha yang tukang pencet? Jih, atuh neangan tukang mencet nomeureun duitna aku tukang mencet. Watere pencetan aing kan. Suku aing. Anjing, naon nu dirasa si neuleul lah duitna kan? Anjing, teu percaya ka aing. Anjir, siap Kevin. Aduh, lomba duit siap. Pencetan Oh. Tapi ulah bohong Kevin sia teh aing keur butuh duit teh ya. Tenang, watere jeung aing mah keur loba duit kieu mah. Ulah nyebut Kevin atuh. Bos itu ka aing teh. Heuh atuh bos. Cicing atuh bos. Nah, Aceh. Beli lah Aceh minta ieu. Terus sok gua teh meuli aing mah. Aduh. Ieu jiwa lah. Penyukan angus yo. Kevin yang lah sampai duit sini teh. Aduh. Ajik ting si Kevin anu dirasa si goblok lu mainan yang kagawean aing yang masih kunyukin. Awas ya koy. Mana nih bos? Sebelah aja nih. Aya eueuh rambutan teh. Tunggu ini paten bos. Ah, leueuh ieu tuh da. Iya lain bos. Adik. Iya bos. Watere, aduh eta ah. Iya lain bos. Ieu tata Di siapa duit kami bos? Adik ding gua. No. Iya lain. Iya lain. Iya mana lomba duit? Gimana lomba duit? Gimana lomba duit? Siapa nih aing kunyuk? Ampun. Siapa kunyuk tinggal kawan ke aing goblok? Ampun. Untung tukang acana ini kunyuk. Ampun. Siapa tuh man budak leutik kunyuk?